sahabat menuju mapah ngaraneg heula kela aya suara nu minta tulung di tangan sumber suarana. Ternyata begitu ditinggali teh aya hiji jalma anu dipacok orai teh orai padang pasir teh anu beracun berbisa. Jadi deket ka napi maot teh geus dipacok kitu mah dipanakan kepada sahabat minta tulung pangubarankeun. Nu pada akhirna saurna Sayyid Al-Khudri radhiyallahu an ngaruqyah eta jalmi ku maca Fatihah. Maca Fatihah sabalikan ditiupkeun jereg-jeg syariatna hakikatna munguh Gusti Allah damang harita keneh. Dibura Fatihah bura nya bisa rek mecakan mun anu dipacok orai Fatihah burakeun ku urang teh insyaallah. Ai Fatihah Sayyid Al-Khudri jeung Fatihah urang kira-kira sarua atau beda? Ya? Ari teks Fatihahna mah da kitu-kitu keneh Fatihahna mah ngan kualitas imana ka Gusti Allah beda mun Fatihahna teh kitu. Bacaana mah sarua ngan kualitas nu macana bakal beda. Saha heula nu nyepengna atuh nyepeng Fatihahna nu ngucapkeun Fatihahna. Cara kieu meureunna tongkat Nabi Musa bisa mulai jalan laut jadi jalan eta teh dicekal ku saha? Ku Nabi Musa. Cekal we ku urang. Saumpama gitu ya mah diwariskan terus turun menurun nepi we kacekal ku urang. Itu apakah kemampuan seperti itu masih kena berlaku gitu? Dah hakikatna mah lain iteukna atuh. Ieu teh keur nembongkeun mukjizat keagungan Gusti Allah nu dipasikeun ka Kangjeng Nabi Musa kitu maksudna. Nah, wide kanu tadi damang tah tadi teh syariatna dipangmacakeun Fatihah teh tuluy ternyata diajaklah diundang ka bumina Sayyid Al-Khudri sareng reng-rengan para sahabat nu sanes teh. Dalam arti panginten rek mulang tarima. Sebab naon geus diubaran tapi gacager teh. Ternyata eta nu dipacok orai teh mun bahasa cek urang mah adalah kepala suku. Jalma aya di kepala suku mah orang terpandang, orang terhormat. Saur eta kepala suku ya Sayyid Al-Khudri syariatna anjeun geus ngubaran ka kami tuluy kami teh cager. Tah ayeuna mah sebagai tanda terima kasih kaula anjeun hayang naon tina ladang ngubaran abdi teh. Saur Sayyid Al-Khudri abdi mah moal bating pamenta abdi teh purih beuteung ieu teh. Termasuk ieu reng-rengan para sahabat rekan-rekan abdi ge sami ieu teh keur safar keur dalam perjalanan patuang antara ada kosong. Abdi mah kieu we atuh asbab tadi maca Fatihah sabalikan abdi hoyong nyuhunkeun domba hiji bari jeung pangmasakeun panghasakankeun gitu. Eta begitu Sayyid Al-Khudri nyareos siga kitu para sahabat nu sanes ngorejat rewas melihat sikap Sayyid Al-Khudri seolah-olah menta buruh tina ladang maca Fatihah sabalikan. Jogikeun ka protes salah saha sahabat, ya Sayyid Al-Khudri anjeun geus ngajual ayat Quran ya. Maca Fatihah menta domba hiji. Kok kami ieu permasalahan rek diajukeun ka junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeun geus bener-bener ngajual ayat Quran. Rada ambek tah sahabat nu sanesna. Ternyata Sayyid Al-Khudri tidak bergemingkeun bae. Mana rek nglaporan ka Nabi silahakan. Da beuteung lapar. Teu, namanya ge sarua lapar lah gitu. Tidak bergeming Sayyid Al-Khudri. Akhirna kumaha tuh domba geus dipangmunciteun, geus dijieun sate gule, der balak kecerakan antara ruang sadayana. Alhamdulillah.
eta mah neraskeun deui weh perjalanan enggalna carios. Eta sahabat nu tadi protes ngilu tuangna macan. Ngan keukeuh weh hayang laporan heula ka Nabi, apakah akhlak Said Al-Khudri teh bener atau salah? Laku siga kieu teh. Da cek anjeunna mah salewat mah geus ieu teh pokona mah ngajual ayat Quran, maca Fatihah minta domba kitu we geus. Begitu dongkap tepang sareng Kangjeng Rasul, laporan teh Rasul. Ya Rasulullah, Said Al-Khudri tadi teh geus ngajual ayat Quran. Nah kumaha kitu dongengna? Dicarioskeun nah kieu-kieu geus ngubaran mang macakeun suratul Fatihah sauihan tuluy menta domba hiji. Kumaha eta kalakuan Said Al-Khudri ari sapertos kitu jungjungan. Saur Kangjeng Rasul hak pikeun Said Al-Khudri menta domba hiji ladang mang macakeun surat Al-Fatihah. Gitu. Maca surat Fatihah sabalikan ditukeran ku domba hiji masih keneh boga hak tah gitu. Maca Fatihah paling ge sabaraha menit teh nya? Berapa detik. Area sabaraha jam ieu ngaji. Jadi lamun menta sapi ge ti barudak. Heuh meuje mending kali palebah dinya. Sabaraha kali Fatihaheun atuh ya. Nya ieu mah lamun ngadongengkeun kalebah dinya. Artina ternyata anger dengan sikap seperti itu ge Said Al-Khudri teu disalahkeun ku Kangjeng Rasul. Malah disebutkeun lagi gaduh hak. Di dia adalah ngajelaskeun tentang pelajaran nanti ke orang ikhlas teh ternyata lain gratis. Dia belum tentu gratis teh adalah ikhlas. Sok cara kieu we atuh. Andai kata urang teh jadi ustad di lembur teh di daerah teh. Tuluy ku masyarakat teh dipenta disuhunkeun tugas keur ngawuruk ngaji. Ari jadwal ngaji teh padet. Bada subuh ngaji. Geser deui bada duha ngaji deui, bada lohor ngaji deui, bada asar terus padet teh waktu teh. Anu pada akhirna urang teh teu aya waktu keur kasab neangan dunya umpamana. Tuh. Hayo we ngaurukan anak batur. Hah? Hari tiap bulan teh cukup kunuhun we cek orang tua wali santri teh. Ustad da abdi mah yakin ustad mah ngauruk teh tanpa pamrih. Ustad mah yakin ikhlas dina ibadah. Ku sabab salira mah ikhlas dina ibadah wayana abdi teh moal tiasa masihan amplop bisi ngaruksak kana keikhlasan salira. Kira-kira ieu mah tugas urang siga kitu erek nuluy moal. Ayo ngaku teh. Da beuneunan urang teh anggar butuh kasab mah butuh duit mah. Kajaba lamun urang teh makom nanti geus di luhur ieu. Mun saur dina hikam makan jelema teh aya linggih dina makom muktasibin, aya nu linggih dina makom mutajaridin. Makom iktisab, aya makom tajrid gitu meureun. Lamun geus jiga para wali mah teu usaha calik di bumi cek ukuran dohirnya rezeki teh ngalir we barkah ilmu. Lamun kitu anaman mah danger kudu make sabab keur pangkat urang. Tak kitu jadi ikhlas teh lain gratis. Atawa boga anggapan bahwa ketika orang nolak karena kehadean batur orang geus ikhlas gawe teh belum tentu deh. Andai kata jika tadi ngauruk unggal poe teh nya tuluy we aya kahidengan ieu mah wali santrina hideng ieu mah hideng ngaramplopan we kitu setiap bulan teh aya anu 100.000 nu 200.000 ngabring ka ustad teh
pangarsa ustad ieu mah atuh da abdi teh ari ngagaji mah teu pantes ieu mah hatur lumayan we tuluy we ku urang teh ditolak atos cekap teu kedah insyaallah abdi mah ikhlas nu kitu ge belum tentu naon sabab buat teuing aya ngagaris dina atina hayang katempo yen ngaurukna urang nyieun amalna urang hayang katempo ku batur kan gak asup ikhlas yo saking luas jeung jerona makna ikhlas maka tong aneh nah saur ulama ieu mah kieu geuningan definisi ikhlas teh nah saur ieu mah definisi ikhlas teh kieu nah termasuk deui upami ninggal dina kitab Iqadul Himam aya hiji kisah para sahabat naroskeun ka Kangjeng Rasul tentang naon makna ikhlas. Ya Rasulullah naon si ari makna ikhlas anu sabener-benerna teh kitu kirang langkung meureun pertanyaan sahabat ka Nabi. Saur Kangjeng Rasul anjeun nu naroskeun jeung kaula nu ditaroskeun can apal ikhlas teh naon nu sabenerna. Manawi sarang manawi heulaanan sarantos tungguan kami rek naroskeun heula ka Jibril sugan Jibril apaleun makna ikhlas teh akhirna jungjunan unjukan ka malaikat Jibril alaihissalam ya Jibril naon si makna ikhlas ternyata malaikat Jibril teh walaranana hampir sami sareng Kangjeng Nabi salira nu naroskeun jeung kami nu ditaros teu apal ikhlas nu sabenerna teh kumaha kayak urang taroskeun ka Gusti Allah naon sih makna ikhlas teh gitu nah akhirna malaikat Jibril naroskeun ya Allah naon sih ari ikhlas teh jadi ternyata lain batur lain urang hungkul geuningan ternyata batur ge ninggal lalakon awal mah ari kecap ikhlasna apal tapi makna ikhlasna teu pati apal sehingga tadi teh we urang mah ikhlas teh naon ridho teh naon ikhlas cek age kana kecap almarhum sarua kitu rata eta teh di mana-mana lamun geus ngobrolkeun almarhum geus konotasina teh salarea ge jalma nu maot pan gitu tapi lamun ditinggali daripada sudut pandang kalimat almarhum teh pan tina rahama yarhamu rahmatan fahuwa rahimun wadaka marhumun almarhum segatna naon segatna naon isim naon isim teu terak dikadek segatna isim maf'ul asupan alif lam almarhum jadi artinya teh naon almarhum teh anu dipikanya lain anu maot sahabat Al-Kahf rahimakumullah kan gitu rahimakumullah teh tina almarhum teh tadi teh asal kata nu teh rahama keneh jadi sahabat Al-Kahf teh almarhum kebeanana ya gitu teh yes. Nah tuluy weh dina hadis kursi dongkap walaran ikhlas ti Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dawuh Allah dina hadis kursi ikhlas teh adalah huwa sirrun min asrari udiuhu qalbaman ahbabtu min ibadi. Jadi nu disebut ikhlas teh adalah sirrun rahasia Allah min asrari tina pirang-pirang rahasiana Allah
udi uhu anu dipelakeun ku Gusti Allah qalba dina hate saha man ahbabtu min ibadi hamba-hamba nu dipika cinta ku kami saur Gusti Allah. Jadi upami ninggal dina kitab Iqadul Himamah nu disebat ikhlas teh adalah rahasia tina pirang-pirang rahasia Allah nu dipelakeun dina hate jalma-jalma nu dipika cinta ku kami saur Gusti Allah. Nah upami ninggal kana definisi eta maka ikhlas jeung henteu amalan urang sadayana anu apal teu aya kajabi angin Gusti Allah. Nah maka teu bisa orang mengklaim diri bahwa ibadah orang teh ikhlas. Pan sok aya kitu nya ente mere teh ikhlas teh ka urang teh ikhlas. Malah make jeung aya make demi Allah ikhlas aing mah gitu. Nah sebenarnya mau pemeninggal kadinya ternyata orang tidak bisa mengklaim diri orang sedekah teh ikhlas, orang puasa ikhlas, orang sholat teh ikhlas, haji jeung umroh orang ikhlas teu bisa sabab anu gaduh hak nganilai ikhlas jeung henteu ibadah hiji jalma adalah Gusti Allah. Kahartos beki we berkembang gendingan makna ikhlas teh jero pisan. Teu bisa orang mengklaim diri ibadah orang geus ikhlas. Atuh kumaha lamun kitu menyikapi dauhan Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Urang teh dipiwarang ibadah ku Gusti Allah teh bari jeung kudu nepi kana darajat ikhlas. Sementara ikhlas jeung henteu ge urang teu apal ibadah urang. Sementara PR urang teh ibadah teh kudu nincak dina maqam ikhlas mukhlisina lahuddin. Begitu. Jadi kumaha tuh setidaknya keur urang mah hanya sekedar berupaya sakuat tanaga kumaha carana sangkan urang boga hate anu layak anu payus anu pantes dipelakan keikhlasan ku Gusti Allah. Jadi nu kudu di manage teh adalah hatena. Pan ieu kitu keur ngadongengkeun sifat anu terpuji bangsa hate af'alul qalbi. Nah maka orang kudu ngadangdanan hate orang kumaha carana supaya boga hate anu layak dipelakan keikhlasan ku Gusti Allah. Upaya apa yang harus kita tempuh ngaraboga hate anu pantes dipelakan keikhlasan ku Gusti Allah? Saur Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an, orang harus melalui 3 sakolahan.